aing ge lain teu nyaho poe isuk pangajian ngan aing mah moal datang sabab emok can kasetoran. Aing mah lain misalnya tadi tuh pagawean hayu lagi gitu nanti kamari kan kamari nage ay usaha mah menang duit daripada gigituanan tuh ngahasilkeun duit. ai kamari duit dikamanakeun pan kakarage dibere kamari teh Eueuh beak nya beak deui bae nya geus beak juga reneangan deui dipake meuli naon atuh mun teresan beakna aing mah ih pan geus puguh pangabutuh ge loba uyah ge beulieun tuh diirit-irit pira duit sakitu eta ge geus diirit-irit atuh balanja teh mun diperhitungan pisan teu pada mere duit sakitu lain perhitungan atuh da sekali beak mun kumaha pan ngalah duit teh hese emangna aing aya tangkal duit. Heuh batur ge unggal poe ngalah duit teh emangna dahar ngan sapoe pan unggal poe ge kudu ngaluarkeun duit da loba biayaaneun. Engke atuh rada beurangan lah kedeung deui ieu pancan anggeus cukut ge ah. Engke juga ya nak gas ge beulieun juga mah cai listrikna beak teu bisa nyedot cai udah gara-gara teu neangan duit Aing nya atuh gas beak listrik beak sagala beak na kumaha gableg salaki pagawean dengan hayang kikituanan wae digawe sapoe ulin saminggu dasar. Anjir teuing aing teh tadi balerog sagala. Ih, ampun teuing. Oke. Aing kumaha ieu liarna genan. Makanya si Ciko bagian lagi. Aing jangan sampai dikenali euy. Aing boga wig jeung kacamata meunang nginjem. Bohla. Ciko euy. Nye. Eta kakak lagi iya geus balik deui. Kawan hane balik. Eta erek mawa wig jeung kacamata. Jangan wig jeung kacamata geuning. Kapan erek ngalah duit? Sok dieukeun tong loba omong. Geuwat. Ya. Kacamatana mana? Ih, puguhnya di mana? Ya, sagala bae atuh usaha teh aneh-aneh wae geuning. Penting menang duit we lah. Heuh atuh Jug. Si Ciko aing mah moal balik. Si Ciko ka dieu mah kudu pake heula. Si eta pasti bejig. Galak. Cenah kamari ku aing deo. Heula eleng. Haha. Rupan aing juga Elvis. Sama tai deung. Juga no jadi pebisnisan deui kieu geunan. Make we. Pan geus make wig. Geus make kacamata, moal weuheun. Ais kunyuk ciwong cenah. Agi ku aing ayeuna mah gagal ya ayeuna mah ya. Aing deukeun tah. Gawekeun ka aing bolak-balik cenah bensin ka itu ka dieu. Ulah gagal lah pokoknya mah. Cara meuring kieu na ka mana nya kunyuk teh. Tangkeun ku aing ka jero imah lah. Gawekeun kunyuk teh gawekeun ka aing teh kamari. Ong. Mana si Ong? Si Aa. Heeh. Teu aya. Teh ka mana? Nuju usaha atus mangkat tadi. Yo kieu yo. Aing teh kamari nungguan si Jiwong. Uhun. Nyebutkeun teh tungguan di parapatan. Ku aing ditungguan. Emang bade naon? Si Jiwong nginjem duit 500.000 kasih koperasi. Ka aing nginjem deui 1 juta. Nyebutna ayeuna bayar cenah. Ih duka tuh udah abdi mah teu terang. Aya di jero. Ih bener teh aya sok teu percanten mah Jug tingali kalebat Jug. Tong sok sabotase saruana tah. Ih teu aya teu terang abdi mah da nyaros lage bade usaha cenah nyantos atuh pilarian mah
kabeh ditu tuh, data teh kabeh ditu. Terus ke mana ka ditu nak? Nya atuh tuh, papaikeun we sapapanjang jalan kabeh ditu, sugan we papendak atuh. Ka ditu. Uhun, Teu ku aing tangan lamun eueuh di dieu mah. uhun dah taya di bumi. Anjing teh tangan ku aing teh kamari. Eueuh wae. Ampun teuing, gawekeun aing. Geus kitu jalma teh nya. Ih, aing misararua kitu. Jalma teh mun dibejig-bejig teuing. Uyuhan aing masih ada keminjem ka jalma kitu nya. Ih, ampun teuing. Moal kitu si aku nanaon nya. Hanjakal teuing tadi dibejakeun ka belah ditu. Aing masuk sieun aya nanaon ka si Aa. Wah, dieu sigana mah. Konyong teh. Angkeun ku aing. Parut ku aing babatokna lamun papanggih ku aing. Car teh. Wah gitu euy. Aing bisa asa marciko, tapi udah mau wauheun ieu ketang. Ah. Aing ge lain teu nyaho. Poe isuk pangajian. Ngan aing mah moal datang. Sabab emok acan kasetoran. Au. Haha. Aing ge lain teu nyaho. Poe isuk pangajian. Ngan aing mah moal datang. Sabab emok can kasetoran. Aing kieu ya geblak hutang teh. Loba hutang teh kieu. Teu nyaman hirup di dunya ge. Aing geus lieur. Ayo pada moro. Noek nagih, lain noek mere duit. Geus alah batana haon aing. Nya saheureuin dunya. Ini susah aing. Ya kumaha nya bisa si Marciko aing papanggih. Setelan kieu ieu bakal curigaan apa moalnya. Ya kudu ditambahan deui properti kudu nama euy. Hah. Calana euy. Saya mau percaya aing ke kieu mah. Aing pake heula ieu lumayan. Cak aing sok aya jalan. Erek kumaha we genan. Ngaranna ge hirup, kahirupan mah pasti dibere jalan. Low battery. Kantong hariwang. Please charge. Segala cara dilakukan, digunakan. Tah, gitu. Jalma mah dibere akal jeung pikiran. Geus mau curiga naing kieu mah. Munya seorang jiwang seglek anu ganteng anu kasep kieu. Celana kos kieu patut. Moal dong. Aing ge lain teu nyaho. Geus mau ditulikeun. Aing hawe nyanyi Bang Emok. Rujit. Anjing panas. Iya rok mana ge ngagorodong. Aing diuk lah. Gawekeun ka aing. Teuing car teh. Gawekeun ka aing. Ulah mana nya ieu? Kalandeus geus mah ieu. Aing ka mana ieu? Ka dieu tak ka dieu. Dieu lah. Si kunyuk ki aing ngagawekeun aing apa jauh pisan. Mang. Apa jeung si Jiwong teu? Henteu. Si kunyuk anjing ngagawekeun ka aing jauh-jauh ye. Neangan ini geus panas ye. Goblok ting. Cing teuing. Pak, punten Pak, tumaros Pak. Papenak jeung si Jiwong teu? Tadi mah asa kebelah ditu tuh. Di Balong cenah nyebutna nama. Oh, di ditu. Tadi itu tadi mah tuh. Jauh kene teu? Deket tadi dinyata. Duh, hampurannya apa nya? Mangga. Nuhun sok. Tos di mana? Di sawah ngarit. Oh, segat tuh nun. Si kunyuk anjing ngagawekeun ka aing. Di seberapa kilo aing leumpang ieu. Si Marciko itu mah euy. Aduh, napa leunti sase eta aing aya di dieu. Bawa bogas teh imah nya ti pamajikan. Aya jalma euy.
Mau jauh mesti imah. Aduh aing lah haula ieu mah bisa apaleun ka aing. Nya ceu aing kieu, boro-boro ning isukan di dunia gue aing geus heurin. Loba hutang kieu mah. Geus lah mangke we. Aing kudu sakumaha ieu we otak urang. Sabisa-bisa si Ciko ulah wawuheun ka aing. Mun bisa mah aing bisa hasil. Cicing. Kudu tenang sih jiwang, tenang. Aya jama euy. Beji kitu. Aing tanyakeun. Geus panas si aing hulu. Si Kunyuk ka aing ngagawekeun. Hei Kuya, panggil yang si Jiwang tuh. Si Jiwang. Aduh, si anjing ngagawekeun ka aing. Oh, si Marjiwang eta anu imahna bed itu. Heeh. Nyebutna rek ka balong cenah, belah mana balongna? Oh, balongna. Kumaha ieu teh bejakeun ulah. Tadi teh papanggil yang si Bapak di jalan nu tas ngarit gitu nanyakeun nyebutna belah dieu cenah belah mana? Sugan. Oh. Didinya apa? Apa nama? Si Kunyuk anjing ngagawekeun aya. Tapi pan ai info teh beda deui meureun. Maksudna kumaha sia ngomong? Nya kitu teh meureun saling membutuhkan teh kapan urang teh? Udud Ongko. Nyamun bisa mah pan urang teh ti tadi can barang dahar. Ampun. Zaman kiwari. Setik main buruh wae. Atuh amal saeutik head. Lain masalah buruh. Eta teh sampai memperlancar jalan. Naik naon ka si Marjiwang? Wis ro malu teori di mana? Enak. Nah, Atuh eta heula. ku aing bere ya duit noh si anjing teh. Bun. Naik naon ka si Marjiwang? Ya perlu. Ayo, mah itu. Geus meuli udun sakalian teh. Yang duit. Mah itu. Ya geus lah nuhun. Tuh si Marjiwang mah di balong anu belah ditu. Anu bari itu. Jauh kene tuh. Deket. Mana belok kiri, belok kanan, lurus. Tadi mati kebrus. Di Kunyuk sia mah ka bener atuh. Nya belok kiri, belok kanan, lurus, nanjak saeutik, mudun. Tadinya yang tak kalawi. Tuh geus lah. Si Marciko belet tapi bener oge euy aing make uig make kacamata hidung celana butut jir teu curigaeun ka aing bener oge bubututan bisa jadi emas aing katulungan Mas Parto Mas Jawa Mas Kodomo ceuk aing ge montok segala dibuiceun montok segala dibabetkeun lamun aya bubututan pake jang nyalametkeun kitu tah jalma mah dibere otak dibere pikiran pokoknya mah naon we jalan bisa dilakukan nu penting mah duit duit 100.000 lumayan lebok tamar cikoy ka mana nya indit balong-balong nu mana bodoh amat aing salamet aing teu wawuheun bisa hening bisa datang ka imah pamajikan aman Ieu balong. Ieu garing. Belah ditu balong. Nah ka mana si Kunyuk? Jiwong teh. Jiwong. Si Kunyuk ngagawean ka aing. Belah dia kitu. Moal kitu nu tadi euy aing asa curiga euy. Sacuriga nu tadi euy. Tapi kan buukna panjang ieu mah. Siang nuek macul. Nah ka mana mana atuh teh? Aneh aing mah. Dahu di balong geus tungtungna ieu ya. Kunyuk, tangkap belah dia. Si Kunyuk. Alah, da geus balong deui si anjing na mana si Kunyuk nanya. Si anjing ngagawekeun. Teu aku aing kudu balik deui ka si Jabrik tadi. Si anjing teh. Teu pira aing ngagih duit sakieu-kieu wae. Ka beak waktu ieu. Balik di aing tadi bari balik Dia nepina ka mana tuh jalma eta? Kalau aing geus kabayang. Marciko pasti kasasar. Aing ge lain teu nyaho tet. Aing teu ngalacai tadi ku pamajikan. Aing ngalacai aduh, ini degar retek aing gitu euy. Buka we heula lah. Jati diri aing terbuka kembali aing digantong kieu atuh anjing kudu make nu kieu patut jang penyamaran celana aing garetek aing biasana ge celana emol ieu mah ieu mah penting gawe teh dah aing lacai heula euy
Kucurkeun heula, cot. Hehe. Aduh. Coba secapek keneh. Aing kudu gantungkeun heula deui. Bager batur. Aduh, anjing jangkung, cak aing aya boga awak petot teh hese untuk kau jangkung. Aing ge lain tanya ho. Isuk aya pangajian. Geus mau dituluykeun. Aing erek balik, kapan aing erek balik? Wih, aing ke kanyahoan. Gawat tuh. Ieu panjang isukan deui penyamaran kamar Ciko. Capek. Da si kunyuk aing piring teu salah. Si Marciwong deulekeun make wig tuh. Make calana itu deui. Pantasan aing di jalan tadi asa curiga ka anjeunna. Si anjing teuing ka aing bodoh, dia duit aing 100.000 deui. Kunyuk. Hei, Jiwang. Bong. Jadi kucuk awak leutik kitu anjing kaos berit enggak kali we ieu anu sore ieu aduh anjing kalau capek ku aing geus isukan ku aing tangan diteun ku aing diraos tadul beungeutna ku aing